tah di dieu teh sim kuring sapara kanca nuju aya di Graha Sanusi Haryadinata Unpad. Tah di dieu teh urang baris ngapresiasi pagelaran Gending Karesmen si Kabayan. penasaran kan kumaha caritana? Yuk nonton. Si Kabayan. Bapak, Di sana. Teras panjatan hoyong uning teh Mohon. proses kreatifna atanapi ti kawit latihan dugi ka tiasa salancar eta teh Wah. sabaraha lami. Eta teh tilu sasih umur. Tilu sasih. Da ieu teh panjanten aya rekaman heula, aya latihan kanggo performna, kanggo rekaman sasih, kanggo perform 2 sasih, pokoknya teh lumayan panjang panjatannya kanggo nyaluyukeun gerak nya suara eta lah eta mohon eta gitu panginten. Ti kawit 5 tahun kapungkur atanapi 5 Gending Mohon. Karesmen kapungkur teh teras-terasan naskah si Kabayan teras akang teh janten ujang. Mohon abdi karasan teras-terasan janten bujang karena naon pami di cross kita sesari latihan nah eta. Tapi misalkan dina Gending Karesmen sanes misalkan kamari aya di ISBI Pahlawan Samudra tah eta giliran kan ayeuna nu janten pemeran utamana nu tadinya nu janten Kabayan Kang Sony. Kayak pas meureun nyidasi mah biasana sok abdi. Terus atawa Pahlawan Samudra sok aya kayak anu janten bujang anu biru gitu diputer gitu tah. unik tinggal gitu